Ada kumaha kelakuan lalampahan Mang Ikin gitu teh gara-gara si Podol eta kekuatan bujur hayam kunaon Mang Ikin mata kunaon Gas modal eta gara-gara kieu nya pas saya teh keur nongkrong ya pan amun modal hayam anu biasa mah saya hare-hare ya pas saya coklat anjing coki-coki penting anak aing murah cai coyan biasa baik si anjing aing teh kotong jadi we aing lamun lewat cari modal gitu. kotok dilebuan Sebenarnya tadi amuannya lah eta. Henteu da, pasti coklatnya di kumaha mun teh kotok lu coklat apa ulunnya. Ah, daleh. Itu di mana terasnya ada apa keramik podas? Ya. Udah kan. Di keramik saya main di keramik mah kadang-kadang supaya putaso kan ya. Ya, putaso. Pucuk-pucuk. Benar deui Pucuk teh kan. Pucuk biasa. Putaso teh apa? Ya putaso lah. coba Di jama aya keselita di jama. Keselitan ada. Oh, keselita. Aya Ayo. santai sorangan. Belum ini siapa? Kesangrian tai. Nya udah gaslit. Mana timun deui lah, timunnya apa kan? Cek naon timun teh? timun basah. Timun ini apa? Timun basah. Timun basah. Isu basah nama isu basah. Timun teh timun. Yang sih iya kan teh sudah paru-paru bae. Biasa memakai isu basah tuh. Dinya teh kalau kurang teh ti leutik, kurang diajarkeun timun. Diajarkeun putaso lah teh apa-apa. Sok urang mah nanya deui tidong naon? Timun basah. Cek naon tidong ya mah. Apa aja. Cenah naon anjing. Emang geus anjing mau pada dia 1 juta teh. Ada eueuh. Itu eta mangikir eta coki-coki di sakumaha eta teh di sakumaha eta waduh Ya itu kan budak teh ya minta duit, tak baheula mah cuci-cuci itu 200 perak kan ya ke budak letik saya mah. Kan lo panjang teh coklat. Ah, Coki. Ya. Kege yo kan budak mah mau ngadahar coklat teh sok wah. Katanya coklat petrol kan banget gitu. Itu dekat pantau. Cenah ulah lamokot gitu atuh, karunya si mama. Jauh lompat budak teh. Kasih teh aduh lebar ieu coki-coki cai budak mengalami tah hese. Awalnya kayak biasa, nah anjing teh amis pae pas dikira bau jeung tapi eta mangikir teh eta ngange roti gitu gua. Bal-balan tapi karete trail lagi geus. Ngange roti gitu. Roti di adalah gitu. Jarak si Ibrahim mah kudu ditikam ya. Ya. Naon sih Kak? Dia mah kudu ditikam. Tikam katanya. Tikam nih. sekali gak belatung nanya beneran ya Mana dia? terus kami Gelok. tawanan lah Selami ditaruh situ. Rumah notis selami. ada selami aja Selami di Bali. Ada di gaya di Bali. Kalau di Sepang ya selami. 8 bulan di Bali. Iya, enggak seribu kubur kan si Bali teh. Oh, mahal. Nah, di pemain versi di Jing lain. Mun nonton jelas kenal Latihan tuh ada tuh. sana saya sudah tadi tinggal wasita ingat cinta ketika dia bagi semplak Tuh, akan udah nyanyi terus udah gitu. Keseringan. yang sedikit tuh dari ada Kan pakai kesangan gitu aja daki kalau wah. Abi gini. Dikira, abi mah dikira. Gimana gara-gara lampu ujung-ujung harudang HRD. Itu udah kamari makan lampu. Ya. Udah poek ada mah ya yang cak modelnya share itu kena dua. Ya, selamat pakai lampu. Selamat pakai kipas. Ya, selamat. Ayo pakai lampu jadi panas gimana begitu. Ya, kagak belajar. Ada mulai kantor ngebiar atau coki-coki eta. mah saya di coki-coki ya tak aduh Kantor mau pakai sejati.
Icem-icem. Ya makin nu di pagawean lah intinya dengan pas jual ditincak anjing nipu. Ai pas pek motor nah asa bote ucing wae pek kan sepatu diri jadi di motor. Enggak. Iya. Geus buku teh ucing lagi masih tuh. Nah bote ucing wae nu nutut ucing bener. Tapi pek kena sepatu ucing. Karena motor teh. Tah gitunya kalau sadayana Bandar TV mah sama daya kieu cawokahna dina guyona teh nya sama daya kieu gitu tong hilap kade entong ngan saupun nonton seri hungkul bisi kahilapkeun subscribe tah nu warna beureum di subscribe klik oke nu warna jempolna diklik mah di subscribe dibagikeun di share nya lamun hayang tuluy rungkan lamun hayang tuluy tayang mah dibagikeun subscribe nu intina mah nya Subrek. Badas TV. Badas TV. Badas TV ta. Lain Sing podos. Sing podos. Lain podos. Coki-coki. Bardas TV. Lamun coki-coki mah ngek Roti. roti. Tapi tak aya mantega nah. Oh, tapi mau nanya lagi nang. Ya, Kata kan mau ada beli ke rumah tangga. Pasti. Padahal resepnya eta. Ya mah punten ka ampunan punten ka sadayana ka penonton ka pamirsa. Dia di cariosan anu tegeuna anu pondok nyogok panjang juga. Tuh kudu kitu. Orang Sunda masa aya ala kadarna lain elek ngewak penonton lain. Sanes gitu ya. Lain. Emang si podol emang kitu. Emang gitu. Jadi Karena ibarat kira lah yang modal kayut dawa lemesna. Oh, lamun diartikeun kanyut datara ngaon? Biraan. Nah, bener sih, Bray. Cik ngaon. Mau mungkin. Cik. Mau mungkin jadi Ngomong ya. Ya, Tapi dina Sunda itu jelas. Saya harita hijau. Kasumpingan di tamu tah. Cik, karena rasanya itu biar Mas Bray. Iya, Bang Mamudes. Enak. Kalau kapan Arif. Arif kan biasa mah beda waktu memilih dewan kita sok lagi salah. Untuk gitu lah. Iya, biasa orang segitu. Persina kudu main lah ieu mah euy. Nasibnya. Jadi kieu. podol di wae. Baca memperayaan hari gitunya. Kan aya di Sunda mah teh aya nu kasar. Contohna si kanyut eta. Kanyut dina tarang diartikeun kan eraan. Kanyut dina kudu borangan. Berangan. Tah anu jadi patarosan oces bade naros karakan. Nah, itu. Ali hamur kanyut naon akang? Kamu kayut naon? So, Dan seuri ya. Naon jauh. Hamur kayut. Nya. Hamur kayut. Anu asli kan bohong kan. Asli. Sampai arapal. Jadi jadi nyamuk ulah di sana. Beneran. Goblok. Ya kan ngerang-ngerang kan dia. Kasih tahu nggak ya? Kan asli lah itu palsu. Jadi anu kawe NOC dia gitu. Jadi bolos gitu. Nah, udah ainu palsu mah dibuatan Cina. Ainu asing mah. Yang asli nya mau tadi. Ya naon tadi kan cenah ada aja di zaman Raul. Yo ini. Kan hamur kanyut. Haur kanyut. Haur anis. Haur kanyut. Hamur, perasaan. Haur. Haur mah perasaan mah manuk anjing. Ente lain kan hamur kanyut. Hamur kanyut. Haur mah eta para bahan lu istilah para ayam. Ya, haur. Haur. Ayo mah hamur. Hamur. Mata. Ayo gugur. Ayo haur pancu.